Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sarerea ti kelompok 4 kelas 12 MIPA 5 arek nerangkeun materi drama. Naon anu dimaksud drama teh? Drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atau dialog di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku keterangan-keterangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atau pagelaran. Drama dipasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar, nyaeta wangun. Wangun aya 2, lancaran jeung ugeran. Kadua, pamelaranana, lisan jeung tulisan. Lisan dibagi 3, aya banjet, longser, sandiwara. Tulisan ngan aya naskah. Nu katilu, sumebarna. Sumebarna aya 2, nu kahiji dicipta dumasar carita nu geus nyampak, nu kadua dicipta dumasar kana kahirupan nu aya dina masyarakat. Hal-hal anu maranti dina drama diantarana 1 pertelaan pelaku, 2 babak jeung adegan, 3 candraan dina awal babak, 4 paguneman, 5 prolog jeung epilog. Unsur intrinsik drama nyaeta 1. Tema. Tema mangrupikeun ide utama atanapi ide utama tina carita drama. Nu kadua, galur. Galur nyaeta alur carita drama ti mimiti nepi ka pola panungtung. Nu katilu, palaku. Palaku nyaeta palaku dina carita drama. Palaku dina drama dibagi kana sababaraha, nyaeta palaku protagonis, antagonis, jeung tambahan. Kaopat, setting. Nyaeta tempat sareng waktos kajadian atanapi carita dina drama anu tiasa ngajelaskeun kaayaan sareng kaayaan dina drama. Nu kalima, dialog. Dialog mangrupikeun seri paguneman dina drama. Nu kagenep, gaya basa atanapi basa. Nyaeta kecap-kecap anu digunakeun dina paguneman carita drama anu tiasa ngajelaskeun tokoh, setting, atanapi kajadian dina drama. Katujuh, konflik. Konflik nyaeta masalah anu lumangsung dina carita drama. Drama bakal kajadian kusabab konflik anu kaalaman ku tokohna. 8. Amanat. Amanat nyaeta pesen atanapi nilai kahadean anu hoyong ditepikeun ku penulis naskah drama ka pamirsa. Unsur ekstrinsik drama diantarana latar belakang pemain, nilai agama atawa kapercayaan, kondisi politik negara, psikologis pengarang, situasi sosial sareng budaya. Tata krama mintonkeun drama. Pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur diantarana 1. Pamaen, 2. Sutradara, 3. Produser, 4. Panata musik, 5. Panata panggung, 6. Panata kostum, 7. Panata lampu, 8. Panata rias, 9 sareng seksi-seksi kapanitiaan sejenna. Mun urang rek ngagarap pintonan teater di sakola, sakurang-kurangna kudu nataharkeun hal-hal ieu. 1. Nyusun kapanitiaan, 2. Nangtukeun para pamain, sutradara, jeung jadwal latihan, 3. Unggan pamain kudu latihan vokal lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang, 4. Unggan pamain kudu latihan ngolah paroman atau mimik, jeung rengkak atau ekspresi tubuh, 5. Dina prungna pagelaran kudu kompak tur tertib. Sakitu wae ngeunaan materi drama ti kalompok 4. Hapunten bilih aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.